sana aja terus kami teh selama jadi orang Bandung ternyata baru tahu kalau di tengah kota Bandung di Jalan Sulanjana teh aya si emang tukang bakso anu gede natim dikuatin ka gede pisan siga kieu. Ini kebenaran pisan pas nepi teh euleus cenah kuat ka pinuh kieu bener-bener digembrong ku teteh-teteh ku ibu-ibu ku bapak-bapak ieu mah pantesan wae ni kuat ka pinuh kieu da ternyata hargana teh mung 13 ribuan aja tapi skema meulina porsi jumbo teh ieu teh hargana teh mung 20 ribuan aja. Pas diracik teh euleus cenah kuat ka udah bikin ngaruy gini pas dibalawakeun teh mun asa gede-gede teuing teh bakso teh atunya. Isiannya teh ada di cincangnya, ada endognya juga, tapi kebanyakan nama cincangna. Wow, bener-bener gurih pisan si isiannya teh. Guys, pugus si tipe bakso nama nu tidak terlalu berdaging anu bakso kampung teh geuning ala-ala gerobakan. Wah, bener-bener ieu mah nostalgia. Terus aya si isian cincangna loba. Berikut si varian bakso nat loba pisan lain bakso jumbo hungkul, aya bakso urat, bakso cincang jeung bakso endog. Jejer liang singa cowa jok ha. Ieu teh mah nyingeunna pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja make es ente amis kami teh tambah seger, tambah sehat dan bersahaja atuh ya. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyebor di korosi kami dengan baik. Lanjut part 2. Atau di jalan-jalan sebab bakso pedas di mana lagi ya?